tukang lurah teret itu tadi. Sugan teh suung euy duh. Itaeun. Daun sukun. Da beda suung atuh. Sugan teh suung atuh jangel jago. Paling mana suluhna geus kari ngabeungkeut. Oh, Saya. geus menang meungkeut karimawa. Sing sabar, sing tawakal anom. Ya eta we. Tadi dia orang kedah beuki ka hartos yen hirup di dunya teh kitu. Romantika kahirupan teh Kangnya. Keur naon ti ditu ngabejaan yen hirup kudu sobar. Sobar Pangna hirup kudu sobar teh nyata kieu. Isi menang balangsa. Maka jeung hareupan rupa-rupa kapeurih hese capek susah payah pait getir lara jeung balangsa. Aya mudun jeung nanya kidunya. Didoakeun ku abdi agan tina perjuangan ieu kapayuna mudah-mudahan. Tuh tingali. Naon? Baligoh pangeran. Naon baligoh pangeran dari akang? Baligoh pangeran makarya heula anom. Oh, gawe heula. Karya kumaha? Gunung, tutuwuhan, cai, walungan, sasatoan, laut, panon poe, angin. Eta baligoh anjeunna nepi ka mangpaat ka manusia, nepi ka manusia janji moal aya deui nu disembah angin anjeunna. Walah eta Allah makarya heula anom tinggal itu. nya gawe heula. Nu mawi di darasan dieu eta teh hiji cermin kangge urang sadayana. Pienteungeun urang sadayana. Yen kudu gawe heula terus yen kahadean terus. Gerak emang urang ngadongeng sakedap ya. Teu boleh ngaharewosan mang. Yen hirup di dunia teh kitu. Setiap jelema menang kapeurih bakal pinuh ku peurah. Ku anom telak-telak masing tilik. Tong ditolak mun can taluk. Da eta Aya boga peureuh kudu bedek teuing. Aya ujug-ujug genah maka itu na dipek-prek anom. Komo bari jeung dina hate eueuh agamaan kosong agamana. Ku jalan peurih kieu teh eta teh sing mucenghulkeun atawa ngabijilkeun agama dina manah. Hitung-hitung batu loncatan. Saolah-olah eta teh dibelah dada. Dioperasi ku rupa-rupa ka nyeri jeung kapeurih. Sumohon. Sobar, tawakal, eta modalna yakin bakal ngangkat harkat derajat ka anom. Iya. Nuhun dawala. Lan nuhun sawangsuna. Mu engkewe di mana parantos jeneng Ya ulah hilap. ulah hilap ka abdi anu nuturkeun sapopoe. Sapopoe. Ya. Da abdi oge teu pandang buruh ieu teh kikieuan teh anom. Ya. Teu pamrih. Naon fungsina pawongan atuh ari kudu menta buruh mah. Urang sasaranganna peurih heula jeung abdi. Ieu. Kitu cek abdi ge. Sami-sami berjuang. Bang Sararangkeun teh awak Ya, pasti. dunungan anu sakitu keur peurihna teh hibur sakuat tenaga. Sakitu Sangkan ngabijilkeun ka bunga hate. Ulah
ulah nuturkeun ka nyeri jeung ka perih wungkul. Benar teh. Singera ku pangeran mah geus ngayakeun dunya teh ekosistem keseimbangan. Tak sebaliknya ulang-ulang ngaruksak ulah dume aya katerangan jadi ruksakna dunya boh di daratan di lautan teh ku pola-pola manusia. Ya, ulangan-ulangan. Yuk ayeuna urang omean ku urang. Kudu galablek pucus. Ya. Heeh. Kudu loba pikiran. Aduh, main lagi. Allah, kita kudu menang di careku. Urang seuring. Bener. Dulu kan. Dilak teh balik. Bisa dikepret. Bisa. Yoy. Keluar bahiri. Rara saut. Getek. Kita jeli, dah getek. Memang.